Kuring ge pernah nyantri mah tong sok loba ngomong lah masih kena jang dahar masih kena di anteran ku kolot mah beda santri ayeuna jeung santri baheula mah santri ayeuna mah hayang hirup geunah mung gawe lolobana fakta eta mah sing ecreg om ari ngobrol tong sok asal becos ulah sok asal ngucap ulah sok asal bitu ulah bahaya eta bahaya asli bahaya tong sok loba gaya tong sok loba omong bener om pernah mengasaan yang ngobong tapi om teu apa om teu apal di dieu saha abi ge di dieu teu apal ka om sahanya teu pernah apal teu pernah ngalaman teu pernah bareng deh heeh urang ya ayeuna geus rada gede yang baru sakieu asup nya rada gede geus aya janggotan era atuh om euy masih kena dibere masih kena diongkosan ku kolot urang ngaji masih kena dibiayan ku kolot masih kena jeung jajan menta ka kolot era deh ka om asli era banget urang ayeuna digobong geus tara dibekalan ku kolot beas secara kiriman duit geus tara dikiriman ku kolot lamun om eta ngobrol siga kitu santri ayeuna jeung santri baheula beda jeung di cenah santri ayeuna jeung santri baheula beda santri ayeuna mah cenah hayang geuna ngungkul hirup di kobong teh cenah lolobana fakta eta mah lain teu lolobana om teu lolobana meureun om ari kitu mah nya lolobana emang sok aya gitu aya tapi teu kabeh gitu om dan santri baheula jeung santri ayeuna ge lamun dicaritakeun mah bedana om emang santri mah kitu-kitu keneh sabab di kobong mah lain seukur ngaji hungkul tapi urang ngajina ngaji diri ngaji supaya urang diajar ngarti karena kehidupan urang sorangan di kobong teh lain ngaji Quran kitab jeung naon ngaranna teh jeung sajabana nu lainna tapi urang di kobong teh di samping urang ngaji kana kitab kana Al-Qur'an kana ilmu-ilmu nu sajana tapi urang oge diajar di kobong teh kana cangkeul euy diajar urang ge di kobong teh nya supaya urang teh biasa gitu sederhana hirup di kobong teh sederhana ngamanfaatkeun nu aya itu loba gaya gitu lamun santri nu loba gaya meureun berarti eta jelemana mampu we meureun jelemana kolotna aya santrina aya meureun gitu mampu tapi lamun disebutkeun urang teu loba gawe mah ciga santri baheula gitu keheulaanan omnya urang disebutkeun da kedul emang kedul mah kedul tapi saeutik-eutik-eutikeun keun aya we kitu gawe-gaweuna mah kitu nya gawe tanpa uang gawe tanpa pamrih urang bisa urang pernah ngalaman tah tingali ieu ge nya urang keur sawah ge ieu tah geus diorakan tingali tah karek melak gedang-gedang wae om karek jeung melak-melak cabe mah mata ieu teh orakan tu parahnya ieu tah ieu teh orakan hungkul tah anu kitu orakan hungkul tah ieu teh kari melakan hungkul mah teu kari ngabersihan kiki geus kulila-kulila meureun moal bala-bala tinggi nya gitu ade bisi pajarkeun urang tara gawe kedul budak santri ayeuna mah kedul gawe tenang santri ayeuna ge sarua jeung santri baheula gawe kana gawe nu karana itu mah osok om kan bedana meureun aya nu ngahidmah aya gawe teh karena uang bedana eta ari santri nu bener mah gawe di guru tanpa dibere duit oge gawe we teu naon tah nu kitu ngahidmah mangarana ngahidmah teh aya ku gawe aya ku ngabebersih beda gitu mata ketong sok beda-beda santri ayeuna jeung santri baheula teh sarua kabeh ge sarua gitu ngan bedana mah puguh budak santrina nu puguh beda mah budak santrina eta teh aya santrina teh nu kedul jeung aya nu getol eta nu jadi ngabedakeun mah santri nu getol jeung anu kedulna itu meureun omah ka meureun memandangna teh ka santri teh nu kedul na hungkul teu kabeh om nya tong kitu teu kabeh santri teh kedul da aya nu getolna nu getol tani komo ku zaman ayeuna mah nya om sorry we lamun cara baheula mah henteu teh hese teuing dengan duit teh meureun da mah aya jual online aya live streaming eta mah aya ngonten komo ayeuna mah geus teu kudu lieur neangan duit jeung ku zaman ayeuna mah santri oge sambil ngaji sambil neangan duit ge bisa sambil satu kali mendayung 20 terjangkau bisa aman teu naon da kitu sorry omnya lamun rada ka ieu ka gulutruk gitu sering kan tong nyebutkeun santri jeung santri baheula beda anger santri sarua